aya kararusing kieu kabingung loba kasusah loba isu poe Senen bayareun Bang Emo di mana bayarna saraki ngalukrah teu usaha digawe jaiteun geus eueuh sepi kudu kumaha ieu teh nya neangan ka mana duit Si Idut teh kenaon hal didinya nya? Lain kunaon kok bararingung, emang mah salaki teu gawe apa kumaha Dut kitu tah? teu ngalumuk we kos elap di imah digaweun eueuh kudu bayaran mah tak ngingkah we ka dieu hayang niis mah ieu teh abi teh capek di imah Oh, di udag-udag utang abi teh loba hutang wae atuh da didinya mah. udah butuh geningan jang bayaran itu bayaran ieu nginjem ti Bang Emo ke Bang Emo kisukan setor Lain Dut, lain. kumaha Aya anjing, aya babaturan. sok Bos kumaha doma anjir, arek. arek di mana Pokona mah sing ngarti we manehna pokona mah. mah uing boga salaki Ieu eta mah terserah didinya, urang mah teu perlu aya didinya hayang duit mah. Arek teu nyana ayolah urang da neang kumaha carana atuh urang ayeuna bayareun aing boga babaturan banar doma. Sok kumaneh deuketan si eta mah hideng, bageur ka awewe mah. Si eta mah pokona mah sing bisa we ngomongna didinya. di mana ayeuna Kayak ku urang dipanggihkeun heuh. Sok cicingnya kayak ku urang diobrolkeun heula heuh. sing hasil Babaturan sing urang. hasil sing hasil soal isu Heeh. urang setor sing hasil Kayak nya urang kayak ka ditu heula heuh, diteangan heula jelemana. sok sing hasil Ieu lahan urang teh bos, narek dijual teh euy. Oh, iya di ditu nepi ka dieu nguriling. Kabeh we anu teh ka ditu. Oh, ka ditu sadayana. Nya ayalah meureun 2 hektar 3 hektaran mah meureun. Cocok meureun ajang kanang domba bos mah. Deal dah, deal atuh. Weh, bos. Anjir, kapanggih di dieu ieu. Aya naon, Ceng? naon, Ya, Kang? apanya? Oh, siap, siap. Urang siap, aya sok, perlu heula yeuh. sok. Aya naon, Ceng? Kasih bos. Sok, sok. Ieu aing, Aya naon? bos. Aya Anjing, naon? pakona mah Kumaha aing. kumaha? Poe we anjing. Di mana, Ceng? Nama awewe mah kieu. Alus teh awewe teh. Pakona mah. Jelemana teh anjir. Butuh duit, bos. Waduh, sabaraha, Ceng? Aing dibere awewena. Kumaha mentana we manehna? Pakona mah awewe mah ngeunaheun pakona mah. Oke, Ceng. Ayo. Sok, Iraha nya. tah, iraha. Oke, ku urang diamprokeun. Ceng sila. Ayo. Yuk. Yuk. Tah, sok diuk. Sok, Ceng. Itu gampang. kumaha Ieu si bos. oh eta nu bener teh Sok pe ngobrol heuh. kira-kira na aya teu Ih, ngobrol we. sok abi Ya. butuh pisan duh Urang marek ini biasa ini teh. Soknya Pangken teh. Di mana di tuh? Bandung Oh, di di Bandung. Timoho di aya peryogi mun sok saling Oh, sok mohon. Kumaha? tadi teh? sur Kumaha tadi tah? nyaka ocang kitu muhun Aya nyarios. mohon ayalah aci sugan tulungan gitu bade namut Insyaallah ku abdi ditulungan. bade ieu teh bade babayar geuning aduh bingung ieu teh caroge geuningan di bumi teh usaha-usaha geuningan bingung abi teh teh matak nyaung-nyaung Ku abdi teh. ditulungan teh gerah ngartos mereka abinya. Kalau rasan abdi teh nyanak acis kes. mohon Ku abdi di TF nya. mohon Nyuhun ke nomor HP. mohon sok we mohon tak ieu mohon nomor lagi Abdi ame gampil komunikasi ke. mohon sok tak ieu nomor lagi mohon sok Oh, mohon. Ya. Mun atunya aya nama tos gaduh ieu nomornya. mohon Abdi ku abdi ke di TF. awas we ngalami teh mohon Ya. kewe lamunnya kontekannya Ah, mohon ya, ke siap. Abdi bade uih atunya. mohon mohon Ke gampil lah. atur nuhun Yuk, atur nuhun sami-sami. Assalamualaikum. halo Cang ieu geus cair ieu geus ngirimkeun ieu duit kumaha ieu ka dieu oh, atunya urang kadinya deui heueuh. Sok dagoan di dinya. Kumaha? aya geus ieu aya geus net cair Oh, mere duit mah. mere mata bayar isu kumaha ieu bayaran anak engkena urang ka ditu Lain kieu sakitu aya ka aina weuh ieu teh. gampang ke mah engke we engke gampang masalah eta mah engke Oh, engke sok atunya. Heeh. Tapi lamun aya naon ulah ngalibatkeun urang heueuh. pokoknya mah can aya duit ulah wa nagih ku urang ke langsung dikirimkeun deui kitu ari geus aya mah Sok we siapa lah. yang salaki urang Sok we komunikasi jeung sia Kang eta mah. Jeung baturan aing mah hideng. heeh kajeng we pokona mah umat siapa yang salaki di imah Heeh.
beneran aing papange jeung sia ceng. Sia teh gelo-gelo teuing kumaha ya teh aturanana? Naon bos? Awewe teh lieur anjing. Lieur aingnya dibel ku aing teh diangkat-angkat. Aduh, lieur pisan awewe aing kumahakeun pertanggungjawabanana tadi. Aing nginjemkeun duit ka manehanana nepi ka aing ge can mayar. Aduh, kalakanu aing nomorna diblokir. Goblok sia kuya, hayang naon jeung aing sia teh.